Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing sadayana tepang deui sareng simkuring pun Laura Rizky dina program Warta Sunda. Dina 2 menit kapayun simkuring bade ngawarkeun Warta Sunda, pamirsa wilujeng ngadangukeun ibar salengkapna. Pemirsa, kaping 21 November tahun 2022 aya lini sekitar 5,6 magnitudo di Cianjur, Jawa Barat. Dumasar kana eta gempa data BMKG tanggal 22 November tahun 2022 aya 144 gempa susulan. Dumasar kana data gempa BMKG tanggal 22 November tahun 2022 aya 144 gempa susulan nu kacatet. Rata-rata hiji koma 2 nepi ka 4,2 magnitudo jeung jerona kira-kira 10 km. Aya 168 desa anu kapangaruhan ku eta kajadian. 56.548 imah dinyatakeun rusak, 13.633 imah dinyatakeun rusak parah. Bupati Cianjur Herman Suherman ngaluarkeun pernyataan yen korban maot tina gempa eta teh ngangontal 600 jiwa. Herman boga alasan beda jumlah korban anu ditepikeun ku dirina jeung BNPB teh beda. Anjeunna ngaku yen loba korban anu henteu dilaporkeun ku anjeunna, jadi total korban gempa teh anu maotna sakitar 600. Kitu wae watan ku simkuring bisa diiberkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.